Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sadayana? Lur, dulur, menang daya dewek carita. Dewek buka carita. Mun lucu seri, mun teu lucu ge kudu seri. Nya sok anu karek manggih channel ieu tong poho like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, di share juga. Oke, kieu caritana. Jadi harita teh aya Raja Jin jeung anakna keur ulin kumalayang neangan permainan. Tah si anak jin teh ngaeh wae ka bapana hayang cocooan cenah. Kabeneran harita teh anak jin jeung Raja Jin teh ulin neangan cocooan sakeur anakna. Da anakna cerik wae hayang cocooan. Jadi harita aya anu keur mancing lalaki lah nya. Nu keur mancing teh boga gondongeun tina beheungna. Gondok ya, kurang yodium gondongeun anu mancing teh. Kabeneran si anak jin nempoeun, bapak hayang bola cenah. Cak anak jin ka bapana, anu mana cenah. Itu tuh nukur diuk wae bogaan bola gitu kan. Tah jadi caritana anu gondongeun teh nukur mancing disangka bola. Maneh hayang eta situ, hayang bapak gitu kan. Nah terus si Raja Jin teh nyamperkeun ka nu mancing gondongan eta teh. Diala gondongeunana, dicabut, diberekeun ke anak jin teh. Tah ieu bola sok geura paenkeun ku maneh cocooan, tong ceurik deui nya. Atohun pisan ta anak jin teh. Jadi nu keur mancing teh sadar, wah ieu penyakit gondongan aing cager euy mancing di dieu gitu kan. Cager gara-gara mancing di dieu. Tah nu gondongan teh balik. Bebeja ka babaturanana tukang mancing oge anu sarua boga penyakit gondongan. Bebeja bahwa manehna mancing di dinya gondongeunna cager. Supaya babaturanna eta anu boga penyakit gondongeun titah mancing di dinya. Terus eta anak jin teh dipaenkeun disangkana bola eta gondongeun teh ku anak jin ya. Tah anu pemancing anu mancing penyakit gondongeun bebeja sok cenah maneh mancing di empang itu dewek ge cager gondongeun di dinya mancing, sok diuk weh bari mancing di dinya. Indit tah anu gondongeun teh mancing da cenah di dinya babaturanana leungit gondongeunana gitu kan. Anu gondongeun eta teh mancing deui da dibejaan cager mancing di dinya. Terus tanu mancing teh mancing bari diuk bari nungguan si eta ge cager, cenah aing ge kudu cager gondongeunna aing. Keur mancing gitu teh tah ternyata si anak jin teh bosen eta main gondongeun anu disangka cocooan bola eta. Si anak jin teh carita, bapak bosen ieu main bola na geus we cenah berekeun deui
kanu mancing itu tuh nah gitu kan nya karena bapana ka anakna nurut ke orang bapak berekeun deui disangkana eta nu mancing teh nu tadi keneh gitu kan langsung ku Raja Jin teh eta gondongan teh dibalikeun ka nu mancing tempelkeun deui ka beuheung nu mancing teh tah eta ngagebeg anu mancing haram jadah cenah ieu gondongan aing malah nambahan jadi 2 kurang ajar eta babaturan lainna nulungan malah gondongan aing jadi aya 2 tah ngabarakatak si Raja Jin teh jeung anakna bapak eta bolana jadi ada 2 cenah si eta alus cenah okos lato-lato bolana aya 2 tah gitu caritana lucu ente lucu dah ayo sok jangan lupa like comment dan subscribe saya. Terima kasih mudah-mudahan ngahibur ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.